Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Widah Muharramah. Wasta simkuring Elsa Nur Latifah. Wasta simkuring Indah. Wasta simkuring Alpani. Wasta simkuring Reva. Simkuring sapara kanca bade maparkeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalian hidayah sareng inayahna urang sadayana tiasa kempel dina ieu tempat kalian dina kaayaan sehat walafiat. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipihormat dina ieu waktu simkuring sapara kanca bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Kumargi kitu urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna di kawitan ti ayeuna. Dina salah sahiji hadis diterangkeun an-nadhafatu minal iman. Kabersihan teh sabagian tina iman. Upami urang sadayana iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kotor. Buah hadas alit atanapi hadas ageng nu nyebabkeun urang henteu suci. Bersih eta sadayana teu nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sadaya urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kebersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Kabersihan teh aya maupi macemna nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga sareng bersih rohani. Tah urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Amin Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadaya. Sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti Nu Maha Welas tur Maha Asih. Ibu bapak guru anu dipika hormat, cekap sakieu simkuring sapara kanca nyanggakeun pihatur pamungkas pisangem bilih aya basa anu kirang entep saerehna atanapi kecap anu kirang merenah larapna. Mugi kersa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.